Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bola kukus mendung kamanggungnya muang kawang abang kamanggung. Nada papayung kapuhaci nada susi kadewata nada maaf. Kuring deg diajar kidung. Nya kidung cerita pantun ngakudang cerita anu baheula. Nyuk curug kelakon nu rahayu nyelokakeun mapai lampak nu baheula. Lulurung tujuk ngabandung kadalapan keur disarang bok bilih nerus narutus bok bilih narajang alas palias nerus narutus palias narajang alas da puguh galuling tutur ngemat papatan carita di meni pipasieun di mana picaritaeun tetep nadi kahyangan di tanean cupu manik astagina diwadakan kusar tangan dituruban kumenepun ditenden di jalan gede dibuka kunu ngaliwat kunu weruh katimuna kunu terang bijaksana kunu rancak gede angen dibuka pating haluar numuanut dilalakonkeun. Dihin pinasti anyar pinanggi dibasakeun dihin dihina anu baheula anu teu disangka-sangka pinastina anu ayeuna mangga urang nyucruk galur nu kapungkur mapai lampak nu baheula diriwayatkeun zaman kiwari ari nagara anu geus kaceluk ka awun-awun kakocapkeun ka tanah kajana pria urang nyarioskeun ti nagara Pajajaran. Ari anu nyepeng kalungguhannya eta Raja Prabu Siliwangi. Ai Raja Prabu Siliwangi teh tuning sakti mandaraguna musuh keur menjadi kungkung lawan keur menjadi tangtang. Ari anu jumenang patihnya eta Raden Patih Jayatanapa. Ari bojona dua papasangan gelisna kawanti-wanti anakna kabina-bina. Ta anu gelis ni Masten Baklarang. Nanging ieu raja dina waktos ieu nuju kakungkung ku kabingungan kaansikan ku kasedihan duka naon anu diangge ngungun nganglu siang kelawan dalu lamun wengi tega kana monok siang tega kana tuang ngung kadang urem kerasa seunter kapiangan-angan atu nyaur kasaderekna nyata Raden Patih Jayatanapa. Aduh yayi pangani kau di dalam nyangakeun sama pangebakti kau leung abdi masuk mentak raruas kau leung naon anu bade dibadantenkeun naon anu bade didamikeun abdi masuk ti korokotokeun cerakam hajamun tutup juru tumpak lincar sok hayang garapak kau leung lamun aya musuh entong make kakarek hiji samangkok dua mangkok diletak kau dimah tutur ke bawah tegelut. Yayi berat nyukun berat nanggung berat narima kenana
sanyana eueuh deui anu dipake ngungun nganglu siang kalawan dalu lian ti mikiran anu jadi anak timak sakate nya eta Raden Sanjaya Guru sabab Raden Sanjaya Guru teu eueuh deui anu bakal ngaheuyeuk dayeuh ngolah negara nuluy ke negara Pajajaran. Aduh dupi salajengna kumaha tapi ayeuna kawas aya anu dipake kasusah ngakurun balung ku tulang nangkep tuur gawena naon anu kajudi ku ati naon anu kacipta ku rasa duka kauleuh aduh asyik kaulanu katampi ku asta kali kasang kali gamurga mama abdi teh asa ka gunturan madu asa ka urugan ku menyan bodas syukur ser ka disingdekeun lain kidap teh kunaon kasep eta beda tara-tara teh sasari nah galingging panas tiris mun aya pensetanana urang penset nah kunaon ama nya kitu ari keur manusia mah sabab tadi ge urang teh aya dina alam papasangan aya awewe jeung lalaki ngeunah jeung teu ngeunah ari keur manusia mah nya kitu teu menak teu cacah teu beunghar teu miskin samang-samang saker apes tara unggul samang-samang saker gering tara cager samang-samang saker kurang tara cukup samang-samang saker poho tara eling tak jadi eta teh yakin bacaeun lamun urang geus bisa maca natang teu bisa ngaji na guna pikeun ngarasakeun kasasama kumaha macana teh ari macana mun urang geus nyago rasana gering sing daek nulungan kanu gering jeung ulah sok nyeun gering ka batur nyahong teu ngeunah sing bisa ngangeunahkeun jeung ulah nyeun teu ngeunah ka batur nyaho kanu keur kakurangan sing daek nyukupan tulung nu butuh talang nu susah anteur nu keung tuduhkeun anu teu nyaho sing bisa nyangan kanu korepoekeun ta eta macana aduh Raden cing atuh kunaon Asep nah kayang jadi raja etna gara-gara tuluykeun sanes ama nanging na kinten-kintena lamun dibejakeun moal ama moal cing naon syukur lamun kitu lamun bener-bener mama teh nyaah kanu jadi anak pan mama teh kagungan hiji kitab tuturunan naon sababna nu mata kitab teh kenging dibaca teh nah kitab mantak burung atawa kitab mantak edan lamun eta kitab mantak burung abdi teh ku hayang ngarasa burung lamun kitab mantak edan abdi hayang ngarasa edan aduh kasep sanyana eta kitab teh nu mantak teu meunang dibaca ku ama lain kitab mantak burung lain kitab mantak edan sangeusna masa kitab eta sok tara betah di nagara ulah mantak balangsak kajian teuing da balangsak ku mama geus kalakonan sangsara geus kalakonan tapi pikeun abdi can ngasaan asa kumaha balangsak teh teu ngareunah balangsak teh kasep ulah sing tumut ka ibu sing tumut ka rama atuh keur naon
disakolakeun dipasantrenkeun. Pang tadi ge nu kudu dihormat teh 4 perkara. Naon hiji? Hiji indung, Kadua, dua bapa, katilu, tilu guru, ari nu kaopat. 4 mitoha. Ari indung teh nyatana anu nganu. Bapa nu ngayugakeun, guru sadayana panemu benang guru. Ulah weruh tanpa guru, jadah ngaranna kurang kamatihanana. Tangka. Sanajan goreng kecapna ari benang guru mah sok tara kurang kamatikan. Kantena. Ari mitoha mere rasa rupa warna ngajimatan pamajikan atawa ngajimatan salaki. Pan disebutna ge ibu anu teu nganu ngrama anu teu ngajugakeun. Tubuat laras kaula nun katampi kuasta kali kacangcang kali gamurga. Ari guru pasti naon tah? Ari guru pasti teh nyatana indung jeung bapa. Pangna urang disebut guru pasti teh indung jeung bapa teh pan urang teu bareng gubrag ti sibiang mah rangkai keneh. Lamun kertas teh masih keneh nyacas bodas tuliseun. Saha nu nulisna? Indung bapana. Kumaha nulis? Nulisna teh nyata ku didikan. Didikan kumaha? Ditulis dididik kade tangtu. Budakna kudu kade dididik goreng tangtu goreng. Kumaha contona? Contona lamun urang boga anak awewe atawa lalaki tuluy kurang disebutna teh Asep atawa Eus. Jadi engke teh tatangga moal aya anu daek nyebut nyai atawa ujang Eus bae Asep bae. Ya. Tah kitu. Lurus kaula nu tapi abdi mah keukeuh moal kenging disaram kitab tuturunan kadiekeun. Ulah Asep. Ulah sok basangkal kakolot. Ulah badegong besi celaka. Ulah kapan anu bakal nyelametkeun anu bakal nyilakakeun teh tergantung pangamalan urang keur hirup. Melak kade tangtu buahna kudu kade, melak goreng buahna goreng. Keukeuh anu nyaram, keukeuh anu maksa senjaya guru. Geus kitu dumadakan Raja Prabu Silawangi hoyong baka jaban ka si Bagendra. Aduh nu ten baklarang kaula nun pangeran lahir, pangeran batin, pangeran dunia akhirat. Aya naon kaula nun? Aduh nu akang teh ngadak-ngadak hareudang deui. Cik gara babak bokor kencana teh eta. Nyanak sabun wangi kelayan bokor kencana kaluar ti nagara mapaya atuh harita ti mapaya harita ka jaman ka si Bagendra. Maksaka palintangan babalean ka pangalusna kerawanjumnya. Babalean ka pangalusna geuningan. Salajengna Mang Ili. Sanajan mah wanyum urang teh dikantun ngaran kasayan damoal musna. Kasayan damoal musna. Lulurung tilu ngabandung di sorang tiluanana mipir na di kandang wilis mapaya di kandang laratan jauh mua burung sunu kasintu bagera keremoyan handel hiber kagebah saestu tam di lumayan panggedel mangiringan nabi gansang na perantos sumping ka jaman ka si Bagendra
barang deka zaman seret tiris nah yuk akang teh tiris-tiris teuing ceuk Raja Prabu Siliwangi lajeng hanya teh seret hareudang ai nah ieu naon gara-garana tuna heula seriusna Nimas ten Baklarang kalawan Raja Prabu Siliwangi engke geus tangtos pareng kalauk situ gepeng sirahna jagtuna kaparel-kaparelekeun urang nyaritakeun deui Sanjaya Guru anu keur ngintip wah yakin Kangjeng Rama tu geuning geus teu aya aduh nah di mana yeun kitab teh loncat harita jelak lurat leret unggal kamar di kotetak kamar 40 kamar neangan kitab tepanggih aduh barang dileret eta kitab teh di luhur pajuaran oh itu geuning kitab teh di gema itu oi kitab anjeun teh motak burung atau motak edan teu ngomong da kitab salajengna netek kana ranjak barawak kulamu teu bebek sabelah bedah kulamu jadi opat kamang gedang awaking wang gumantung rasa ninga ati suraman sila kadiakunang aduh kadiakunang arawak seblak kitab teh dibaca ngong atuh kitab teh ngomong mana koreng lain kitab anu ngomong ringkukna aksara kitab ari cak kitab kasep kudu diajar ngamakni 33 Bagawan sawidak 5 mapai kapareureud jeung lamun kaler kudu teangan tungtungna kaler kidul teangan tungtungna kidul kulon pun kitu deui saparantosna maca kitab eta rap angkep sananjan ninga nagaraan sakira maena teu betah hayang kabur kadukung sagede gunung ku aing kitab teu make dibaca kieu geuning kajadianana salajengna eta kitab teh dibalangkeun kana urutna jelak tapi kan kapaburantak awut-awutan aduh silakai aing mending bebeja ka ama kitu ari teu bebeja ka ama kumaha da bapa ari teu bebeja seksieun ka siku ti deuha ka siku ti ibu ti deuha ti rama barang keur ngakurun balung kutulang ngan ieu nu gelis Nimas ten Baklarang teuing akang ampun kaula nu abdi teh teu ngeunah rasa palang siang kitab teh kapanggih ku anak urang hayu urang kaluar ti zaman wah piraku nu make kapanggih ku anak urang kapan ku akang kitab teh di luhur pajuaran diteundeuna jeung teu talobeh disuguhna ge kudu wagan kalapahejo saban salasa Jumaah bener kitu teh mah tapi abdi keukeuh teu ngeunah rasa
atuh salajengna ngusap berit bari elit keluar ti jamban ti Subagendra nimbang larang mantri kembar kasopan nok mana kasopanyang kasok ngaroyom ka jalan sono monok sono nganyang sono papangik di jalan sanajan mati kasbah iya ari kami jamat cuma ulah sanajan mah siang gemam ari teu bela matuma kenang penca manghili tijung berung ditabak mak di silang laya ulaso maksa numung mantak jadi uru ara kepiting maka tojo buang elep niran mah teramel iya sapeting mah asa sabuan mikiran mah aduh bebene barang ditelik ditinggalikeun ditinggal ti kangangan ningal salirana anu kasep alumuyung ngahurun balung kutulang nakunaon anak aing itu no kebateng kakang pangeran nakir pangeran batin pangeran dunya akhirat nakunaon anak urang yakin kawas kerboga kasusah ai kasep kaulanun ama panganikab di dalam nyangakeun sama pangabekti kaulanun sadaya-daya ama abdi teu boga dosa kaulanun mugi agung sukup lumur mugi jemar pangampura aduh dosa kumaha kasep nyokot duit di kampura boro-boro dunya berana maku tapek garak pake Raden anu bakal ngakeyek dayek ngolah negara sanes nyanak dunya berana sanes koyong jadi raja marja abdi teu masih subung ku ilmu tuna ku pangabisa sepi ku pangarti kaulan ai nakunaon sadaya-daya kaulanu kitab teh geus kapang baru kitab geus kapangit teu kapinodama kumaha cenah sekitab teh kudu diajar ngamaknu 33 bagawan sawidak 5 mapai kaparere wetan kudu katepi tungtung na wetan kaler kudu katepi tungtung na kaler kidul kulon pon kitu deui tah ayeuna kumaha rarasaan hidup sadaya-daya abdi teu diidina nuhun teu diidinan hoyong kabur ti dieu tuh anu matak teh cek mama ge ulah kitu tak jadi mama oge eta kitab teh tuturunan ulah dibaca mending jadi raja kajenting teh jadi raja hayang asaan sangsara asa kumaha balangsak
anak-anak kan kurang ajar ieu. Abong anak asal enak jadi anak pagagedena teu kena kolaman horeng. Ama sanyana mama teh kabdi teh sanes anaknya anak. Contona nagara teh ngayakeun kasehatan dokter pirang-pirang dokter lain tukang nyageurkeun nu geuring, tukang ubaran, tukang tani teu ngongkoak tepi kangungkul teu bisa nyieun pare atawa nyieun sampeu bisa sotemelak nya kitu urang jeung bojo lain nyieun anak nyieun enak kokolot ngalawan sanes ngalawan tobat kaulanun ama abdi teh keukeuh be hayang lolos di negara Pajajaran nya kasep sanajan di kalangan mantak dalungan jeung anak siga kumaha lamun gelut jeung anak bral ayeuna mah didoakeun ngan ama moal nyapak kanu jadi anak ngan ngadoakeun sing salamet tah ngan ama dek nanya kami nantu kanu dua kanu keur bobot 5 bulan atau bobot sebulan kalau nabi mah data bogoh kami toha kajian bade ngiring kasalaki cek bajara nu kahiji nimang pangaras rajunan tapak beeda geus puguh ieu mah minantu ieu we anak sorangan kumanu karana sabulan abdi ge nya kitu bade ngiring kasalaki kaulanun yor ini geus ulah aya di dieu gansangna geus ditunung ti nagara Pajajaran tapi nya kitu anu geulis mah nangis bae Nimas ten maklarang dak macul mana sakpaju maak mang pilih di tiang tanah nagaring pikiran mana sok tengarena pikiran bati parusing aduh bati parusing pikiran bati parusing di teang mata ngana garing dek tebarma dapaya seatu pikiran bati parusing alamara cacana tangtu aya nama cacana tangtu Allah pikiran mah abdi teh bati parusing ngalamar mah cacana tangtu ada suae datang tangtu sumping ka tengah leuweung bandara liwungan leuweung anu terkasrang ku jalma nu loba gagaman galak sanduk ajag roban singa banteng balagada bak bajing kuning dulek dungdeng maung sing galurutuk monyet-monyet sing garoa kawan tu di tengah leuweung monyet letik aduh monyet kiling anjeun mah pantes masian di tempat anjeun kami masian kiling sanajan di tengah leuweung monyet sing garwa maung sing garutuk aduh geuning kieu prihatin teh sangsara karasan
takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Najan maka duit kanet di kakempi lampah teu beulieun. Bareng majeng kapayun jekek ti dagor kana tunggu lame kawantu poek mungkleng buterata satrasna kapi darah duanana sanjaya guru kalayan nimang pangaras rajunan tapa kentun suk mangalayang di luhur nyakatingal ku para ibuan ti surga. Aduh naon sababna nu matak jukut sirumantaji alum widadari kabeh pada salesma barang ningal kamar sapadat yakin ningal satria. Aduh lajeng atuh harita para ibuan lungsur kapawanang sap ditiup 3 kali sap katuhu 3 kali kensa 3 kali atuh lilir gasak disiklir upama tas kulem nu aduh tobat teuing geuning kakang urang tadi mana ya tadi lawang jeung ka mana dulur kuring nimbang larang mantri kemang nyai meureun ditewak oray nu nagawulung tadi. Aduh teung teuingeun keun dageus patokan tinu kawasa urang teh kudu sangsara. Aduh teung teuingeun teuing jeung eta geuning dieu karep naha bat aya anjing palang siang eta anjing teh oray anu tadi da puguh jurig masakti bisa mansalah putra mansalah putri nyai siga namah kawas de kumawula ka urang da geuning buktina sumuk hormat cing sabab pan kakang teu make roti ti nagara pek bikeun ka anjing salajengna atuh harita dibikeun ka anjing bangun katarima ku anjing. Aduh tetela kaulanun Gusti ayeuna mah cing urang ngaranan saha pingaraneunana moalnya anjing bae nu sabab anjing teu muih bae kumaha lamun sinyintir bae tah bener kaulanun tah ayeuna urang teh ka mana nya pikeurpeun ayeuna mah hayu urang mapai ngidul ngetan salajengna nya harita ngidul ngetan rarat kata bekaler mangi celak-celak itu ti bangun lemur itu aduh gelis kaulanun Gusti hitung-hitung pepes kesang eureun sape nu brak nyarane kanat saringin nimang pangaras rajunan tapa kalayan sanjaya guru tuna lampahna anu keur karulem kawan tu bakating kutina lami teu ngarasa sare nya harita kerek tibra sanjaya guru kelawan ye nimang pangaras rajunan tapa tak ayeuna urang nyarioskeun anu gaduh nagara nyaeta Prabu Munding Jamparing ari eta Prabu Munding Jamparing teh saderekna anu janten Patih Munding Waringin Sakti Mandraguna gaduh desa dereknya tani Mas Aci Waringin gelisna kawanti-wanti anakna kabina-bina
nangis ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat. Aduh kaulah nun kamana wa Batara. Ili Kan. saya nu caca lukanda. Aduh kanya. Duh kade. Wah sadaagan putri. Res gini. Aduh jeung aing teu penting teh ditetunuh teh sengarona adalah ili deh. Nya kitu Aduh wah tuh batu atuh gansang na Batara lengser. Sikap benang na dangdan sayagi dangdan disabuk dia baju dangdan sakadat jeung iman. Dangdan sadia benang na dangdan nyanak temana tuang kagungan gantung lensingan wulu ngegempeng lensingan ireng rap ku paul kolot rap ku paul ngora ku boek benang neuleum lensingan opat dirangkepkeun kurang 3 cir maliwat hiji-hijina ngan hiji. nyanak teh mana tuang kagungan udangna layung kasunten totopong batik manyinyong diango dibelengongkeun benang maliter dan kaliwon hargana setengah keton dikenat-kenat sisina dikenat-kenat juruna beno diperwelukeun direreti kangangan beno na juruk purutan 0 di nolan deui 0 sanepeun beno ragadar unak-unakan Gunakan. nyanak teh tuang kagungan perketang-tang perketing-ting menang di baju senting kulit munding kancing segede kikiping baju takwa kulit kuda benang maling ti calingcing nu tara digogog anjing nu bisa lempang ti peuting nyanak teh tuang kagungan duhung durung kabuyutan penok salawe bangunan dukung 10 ditumpuk dukung 8 ditumpang dukung salawe di TF karaman tiamak lain kitu 10 unuk susuran 8 unak tatakan salawe ukiranana ukiran kai marangi rucita kai kamasan luk dukung sangalikur panjangna salunsat macan dipukuan kawedukan jebagalan pangawasa jegur kamanggung siang kamega recet dukung teh juri kurisna lungsur ti kolong li tidak gulungan inyuk. Aduh agan ayana tobating nukun wa Batara kami tak kedatangan ku impian ngimpi aya angin mukakan kulamu langit angin jadi kunang-kunang langit kunang-kunang jadi mau. Aduh agan nyampe gitu mah bakal dicakar mehong. Aduh benang dihajatan wah takdir agan dabongan make ngimpi gitu bakal dihakan kukurud cing ati isuk memilihan ngimpi tak atuh tobat teuing gantungkan dina parasane peti basian rukaya agandan kitu masuk ngajadikeun sak-sak di bor ku buntut datang makan peti basi meong deui kumaha lamun gejeborkeun ka laut peti basian sok ngajadikeun buaya nu kitu mah di bor ku buntut datang makan peti basi meong deui dabongan make ngimpi kitu barang keur nangis ka kupingnya eta ku saderekna
muning jamparing wa siapa simun wayakna wa teh kudu ngarona ka alun-alun oh irah isuk atawa ayeuna wa salajengna keluar atuh harita bater lengser metu mana di lawang ping pitu medal di lawang ping sanga garamang ili monteng di lawang saketeng wa batara lengser mapai na ka alun-alun dukung diserentung tungna ngagelik pamor alitna kabaros mah jalan kalemang meser bensin manyum dadi kalengan sanaos ragapangang batinmu ada sasarangan barang raret kata beh kidul menak anu hurung ngempur naon itu nu hurung itu alah oi anu ngempur anjeun teh juret atawa kunang-kunang atawa supalumar jongjon bae kalah hurung ieu cahaya aduh tapi hurung ili itu alah nyanya cing lamun pimilikan kaula ieu cahaya mantap parem perpes parem harita sing mentah hurung dai atuh gansangna berabai karita geus ngempur deui aduh yakin pimilikan kaula salajengna disampurkeun yakin satria aduh ieu satria di mana ieu sep Raden kulihat Sanjaya Guru kelawan nimbang pangaras rajunan tapa aduh ya teh urang teh di mana kakang nyai akang we ka pidangdungna ieu teh nagara begitu aduh Raden pangapunten ieu teh saha wah aki entong buka aki wah begitu wah gitu wah lengser wah nuhun pisan agang teh ti mana agan lemur matu banyak karang pamidangan bali geus ngajadi nagara ansik-ansikan ti mana ti Pajajaran Kangjeng Rama Maharaja Prabu Siliwangi anu masuk emu teh zaman baheula keur waktos kumawula ka Agan Singwanara keur dipalidkeun ka walungan Citanui nya kieu paleyeuna teh beda seragan pisan nuhun Agan nuhun tilam sono 5.000 ulah sok jeung guguyon wah mangga ayeuna urang kurang sae babadamean di dieu atuh salajengna diiringkeun ka karaton ku bater lengsernya eta Sanjaya Guru ngalabang cet manasek menang bangkong tumpak upih joti girang garamang ili tumpak upih joti girang ulah sok daek ngabohong kapangik mantak wiwirang kapangik mantak wiwirang kamangahan
ka Ciheang kacangkring maos ka Ciparai keur hayang di kantun pulang keur gering mah ka Mapaturan meuli samping jeung calana dibantun ka dayeuh kolot pikir gering salilana boga pamajikan peot kasapan mah wayum ka kampung Kudang kapengkolan Dakaderwati harapan mah abdi teh samarade peunang sosongkolan acan ngajadi kapengkolan Kaderwati kakalerma karanca bolang sesongkolan tengah jadi tebenang di pikahayang ranca bolang karanca pacing kakalera kagede bage mika hayang kantun pusing matak bae jeng hate gede bage mana kacina mo jung berung kaciporeat ku awewe di bobodo bingung mikiran duriat gede bage kacinamo kakaler ka jalan tengah jengkel hate can ngajodo tebenang di pikanya gede bage ranca biu meuli sur ditamplokeun mangka dek bisi kawujuk batur mah deuk ngajongklokeun atuh gansangna parantos sumping harita ka nagara aduh kaget ieu Prabu Muning Jampari ninggal menak ansek ya kasepna aduh yai Lengih kaula nu sumanga ajeng Gusti di mana ya ieu teh ti nagara Pajajaran kaula nu abdi teh satengah menak kakaburan ditundung ku Kangjeng Rama rumaos be abdi teh basangka malah pun bojo anu hiji deui anu kadua ditewak ku Arayna Gawulung nuju bobot sabulan aduh deuh yai ayeuna mah kumaha lamun kieu kumaha tapi sanajan akang oge pangapunten lain deuk natawarkeun kanu jadi adik nya teu nanaon Kang margi jodoh marusiah pangeran wiwitan wakasan jodoh milik teu diterangkeun wiwitan tatkala biji ti indung teu nyaho deungapna wakasan saka anu nyaho kana waktuna deuk balik jodoh jeung milik teu diterangkeun katampi kuasta kali kasangcang Kaligamurga nu nimang pangaras rajunan tapa kaula nun Gusti aya naon Pangeran lahir Kakang Senjaya dah geuning ieu Kakang Muning Jamparing teh masrahkeun saderekna kumaha tarima ku akang nya teu nanaon da pamaget makawasa entong make kakarek hiji dua tilu teu nanaon asal kadada kaduga atuh syukur bagi aku manyangan lamun kitu maneh tarima lahir batin dunya akhirat gelis kumaha kanu dulur Kakang aciwaringin lamun ku akang dipangantenkeun kanu kasep Senjaya Guru tobat abdi mah daek gelok mun teu bogok daek dan mun teu hayang daek modul mun muung sok hayang ngaleget teuel hayang ngalaman inya hayang nyobok ku sangkang horong hayang ngajemel kana bibirna kaula nu mun parangkapan tilimus nangkel barang penting alah gun cek gua gun bakal
Wah, ulah sok jeung guguyan walengser. Aduh, bakal geun. Waga boga pakawulan dek badut cek walengser. Wah Batara, semua iya. Yakin kami bakal pesta pangantenan. Nikahkeun anu geulis ni Mas Aci Waringin. Kanu kasep Senjaya Guru. Bising ke aya nu nyambungan. Nu ti kaler kade pacrok jeung kidul, wetan kade pacrok jeung kulon. Wah. Aduh, atuh benerna pesta meburung be agan. Teu meunang. Kudu salurahna saertena. Bisi aja leungiteun anak, leungiteun pamajikan, kudu jiwe jiki awe mana jeung lalakina kumpul bereskeun. Aduh bener adil batur. Mangga agan jeung kade wa bisi aya nu nyambungan ku cucuk rungkang eta karesep ratu nu lemes bagian wa. Aduh teu kahartos agan sunakeun we naon cucuk rungkang teh. Ari ngaran cucuk rungkang teh banteng manjangan jongjolong. Ayeuna lemes agan, ayeuna lemes mah banteng teh rong kaitutan hengkap. Aduh agan teung teuingeun ceuk walengser. Kajeun ku bonteng cerong eta mah jeung kahitutan segala rupa. Boga papangok sarohang meureun heureun kulalab. Moga-moga teuing ulah aya kahitutan. Atuh gancangna derpesta ngaguruh pesta pangantenan. Nikahkeun Senjaya Guru nya eta kanu geulis ni Mas Aci Waringin. Kawas bangban mana kawas pacing kawas kayang pada tina Mang Ili. Pada tina kawas babad kawas tani bawa kadinya pastina. Ari oyong-oyong bangkong ari kong para kanyamut keur koyong ngajak ngawangkong keur cinta dibantun imut. Ari butan buah punying ari nyingset kacawene. Sadi dinten lanyang linjing sieun teu jadi bebene. Lamun yang nu ngajuru airuntas saja jagat. Lamun kayang buru-buru ulah rudet ngalamun niat. Ari katrik tumpak munding ari dingkang kalaneukeun. Mun ditampik mata kering si nyai sok nyiakakeun. Ari kana burang air rangkek naik jame. Lamun nyami kahayang ulah mantak nyeri hate. Ari beok mentak kejo ari johara waliula. Mun yakin atos ngajodoh urang ngasilipi kanya. Jang nuker pesta rame ngaguru anu tatalu kakarep baksana perep katukang baksana pedang. Ngalah kurang kacilengkeng menang satiran panjang. Nyeriga nyeri cangkeng ragrag tina ping-ping lanyang. Hayang tekan dinu piring, hayang borondong gegesan, hayang numpang dinu ping-ping, hayang dinu hipu mesan. Mang Ili alun-alun di Sumedang di tengah aya lingaan. Laun-laun ge kasorang mah bosen ngawulaan. Di tengah aya lingaan kakalera kakudang kopi. Moal bosen ngawulaan lamun yakin tos rarabi. Kakaler kagudang kopi. Di tengah mak aya lingaan
lamun yakin geus rarabi tangtu senang ngawulaan udang kopi de ka pasar ka kulon mah ka paningkiran mun rarabi kudu sabar ulah sok loba pikiran Kacisumun dekat senteng pangiringan sekeper ngalamun jadi panganten dek gugulingan bari peler batu turun ke si kenaik tanah parang dikalaneuhkeun itu purun ieu daek hayang urang keureuhkeun batu turun ke si kenaik kari nangtungkeun hoena itu purun ieu daek kari nangtukeun poena atu gansangna der pesta ngaguruh nu tatalu angklung salung topeng ronggeng degung koromong tanyi beri kakarek baksana parek katukang baksana pedang kagigir baksana keris ngakiung serabang singna pesta di negara kutawaringin girang aduh yayi kaulanu kok aya nama akang masrahkeun ieu nagara kadaton kadatulaya sabab yayi anu bakal ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara sabab akang teh dulur anu dibelakeun sanajan ieu nagara anu sakieu gedena mun ditimbang ku akang jeung kanyah kadulur masih kene berat kanyah kadulur ari syariat nama berat nagara ngan batin-batina hakikatna jongjon anu nuju pesta atuh ieu karajaan geus dipasrahkeun nya eta ku muning jamparing ka Raden Sanjaya Guru aduh Mang Ili ulah rupina ieu dongdonan teh geus dugi kana nikahna laras kitu ngeun engke kapayun tangtos bakal aya anu maling aci waringin teh engke kusaka dipalingna teh nyaeta ku urang nagara Kutalang-Layang anu ngaran Prabu Kunten Manglayang patihna yuda bermanah tah ngan engke pasti diiwat tapi anu diiwat teh sanes aci waringin teh pi bojona nu kahiji bojona Sanjaya Guru nu kahiji nyaeta nimbang pangaras Rajunan Tapa ayeuna mah urang tuna we lebah dieu nya Mang Ili nganuhunkeun seunuhun laksa ketika bingahan jeung urang ditepangkeun sareng para saderek sadaya nu aya di pasar Minggu moga-moga sing lulus mulus berkah selamat selamat anu ngakibur selamat nu dihibur selamat anu nyalamatkeunana selamat nu diselamatkeunana Mang Ili Gunung Guntur Mang Ili Gunung Guntur aya nama da Gunung Guntur jalan nama ka peupeuna teu asan amit mundur wanyung urang teh damit mundur sare dongeng aparantosan aya langit mangapacul besina hiangan abdi amit bade wangsul bilih enjing kasiangan Mang Ili meser sinjang jeung kimono artosna can sayagi sanes abdi kirang sono waktosna parantos dugi